Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiasa tepang deui sareng simkuring Nia Karmila. Dina dinten ayeuna simkuring bade ngadugikeun warta nyaeta kacilakaan maut anu kajantenan di wewengkon Cimalaka Kabupaten Sumedang. Dina dinten Salasa kaping 28 April 2025 sakitar jam 10 isuk parantos kajantenan kacilakaan lalu lintas di kilometer 188 Jalan Tol Cisundawu, tepatnya di daerah Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Mobil travel Toyota anu bineka travel nyandak 7 panumpang nabrak tukang truk. Kacilakaan ieu diduga disababkeun ku sopir anu kacapean atawa nundutan. 3 orang panumpang pupus di tempat kejadian nyaeta wargi Bandung sareng Cirebon. Sedangkan 4 orang sejen kaasup sopir ngalaman luka-luka serta parantos dievakuasi ke Rumah Sakit Sumedang pikeun narima perawatan. Pihak kepolisian ayeuna masih nalungtik penyebab pasti kecelakaan serta nentukeun tanggung jawab hukum nu kudu ditanggung ku sopir atawa pihak travel. Biasa acara Warta Sunda ayeuna dicekapeun dugi ka dieu aya saur ti sepuh kapungkur ilmu tuntut dunia siar nu awon kudu disinglat. Mugia janten lenyepanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan redaksi Warta Sunda simkuring Nia Karmila saja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.